tinggali ku dokter, saya mah ngerokok mesti dilarang, kopi mesti menang, uyah dikurangan, daging nu gaji-gaji dilarang, anu hasem teu meunang, anu pahit dilarang, anu amis dikurangan, nah ulang, nah keur loba duit segala teu meunang, mending siga urang penghasilan pas-pasan sagala meunang, kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jojodok, taraje, hakan kabeh. Heuh taraje teh ibu. Selama beunghar madaharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna. Urang mah 4 sehat 5 seubeuh. Coba nu beunghar mah makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anjing loba duit. Pan urang mah isuk-isuk angon kacang. Engke beurang aya keneh angon kacang deui. Nanti malam masih ada angon kacang juga. Isukna saatkeun nepi ka hideung angon kacang deui. Encan jiga leutak mah hakan we terus.